Tugu Bunisari Lendra. Tonggoheun SMP Negeri Cisompet Kabupaten Garut. Dinu pasir nu sajajar jeung gedung administratur perkebunan Bunisari Lendra. Aya hiji batu buleud nu siga lolontongan. Jangkungna 1,5 meter, kurling handap 2,5 meter, kurling luhurna 1,5 meter. Eta batu tiba heula disebutna Tugu. Ari nu matak disebut Tugu, ceuk riwayatna teh kieu. Kacaturkeun zaman harita nu kasebut distrik Pameungpeuk ayeuna disebut distrik Nagara, sarta kabawa ka Kabupaten Sukapura. Keur zaman Syekh Abdul Jalil jumeneng keneh. Dina hiji poe anjeunna tidukuh angkat ka Sukapura rek nepangan Kanjeng Dalem Sukapura. Keur bekal di jalan bisi butuh lahang inumun, Syekh Abdul Jalil nyorendang leungeun kawung. Lamun hayang inum, leungeun kawung tea dikeureut ipis, lahangna dikenyot atawa diseuseuk. Barang Syekh Abdul Jalil ngaliwat ka hiji pasir di wewengkon Cisompet ayeuna, anjeunna dipegat ku begal 8 urang nu dikokolotan eta gorombolan begal teh ku Ki Entol Jawiria jeung Ki Bungsu. Pok Ki Entol ngomong, "Ki Silah, Andika rek ka mana?" "Kaula reka Sukapura," jawab Syekh Abdul Jalil leuleuy keudeu. "Andika mawa naon eta?" "Kaula teu mawa nanaon, kajaba bekal dahareun keur di jalan." "Coba kaula ngilikan," ceuk Ki Entol bari ngajewang koja Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil teu ridoeun kojana dirampas sarta kelakuan jauh tina tata kasopanan. Terus Syekh Abdul Jalil nyabut batu sarta dialungkeun ka hareupeun begal-begal teh. Begal nu 8 urang bareng ngaronyok kana eta batu nu dialungkeun tadi. Terus anjeunna leos ngantunkeun nu keur garlut. Heuleut sababaraha poe ti harita, Syekh Abdul Jalil mulih deui ngaliwatan ka pasir eta. Kasampa ku anjeunna begal nu 8 urang teh keur garlut keneh marebutkeun batu. Maranehna ka tembong geus laleuleus ripuheun. Barang Syekh Abdul Jalil sumping, pok anjeunna sasauran,